Suara apa kak? Suara ganggu dong. Alhamdulillah. Sedekah rasa puasa teh geus saminggu segan wae dosa urang teh dihapuskeun pengiluan puasa jeung salat mah urang neangeun yang masak ke buka puasa nah segan wae aya itu tuh tomat, aya cabe, aya kangkung, mungkin cengos. Juga we kapake yang buka puasa dengan sahu na eta mana. Alhamdulillah puasa ieu ayah pelakon susah ya rejang buka puasa mah nyayur bae nama ya anggur tomat pakai nama aya cabe dah tuh masih karbangan kena nih mah cabe nate udah sama tomat yang baradak nama tuh alhamdulillah lagi panen lah kolotna wah baru oi sabab obat teh cair obat yang hujan jadi buruk ya nah ini lumayan ya gede ini gede manfaatna aya apotek hidup puasa kieu teh teu kudu neangan ka warung tinggal metik di kebon anu aya urang dijieun bae sambal hejo lumayan geus karolot tunggal teh buah anggur tomat salah pemirsa lumayan hojo oge lumayan suara apa kak? Suara ganggu dong itu teh suara apaan itu?
kita cari yuk. Suara itu ke dari mana? Ini bukan. Di sini bukan. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Suganda saha anu keur si cengos nih. Arunya teh cengos dewek teh peuting alayap siga we nu kitu teh tapi guna oge dakeun anu rek saur dina sore ieu mah keun antep sampai adzan maghrib karunya peuting ngahudangkeun anu rek saur urang dagang oncom di bahanan ieu ongkos teh poe karunya cengosna lagi